Numawi ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket kira raketan nu deukeut kira deuheusan aya naon jeung aya saha dina wujud urang garaprak kira tepungan numawi kedah nyaho heula jeung ngapakeun dina diri sorangan teh aya naon jeung aya saha numawi ngaji mah ulah kaluar tina dirina lamun manusia ngaji kaluar tina dirina mangka sasar eta manusia hirupna satemen-temenna manusia sasar di alam dunya di akhirat lagi bakal lindung jadi nu kagungan urang teh kakasihna teh halo seueur kakasihna mah da katerangan agen cina asma husna nyata kakasih Allah nu 100 terus kakasih Allah nu ribuan teh geuning ngan Allah kakasihna keneh kakasih Allah ya ai mau pati-pati nu kagungan bumi langit sawarga katut neraka di kakasihan atawa di ngaran Allah lamun eueuh riwayatna mawi aya riwayatna nyata ai bakal manusia teh kapan dina opat ning aci bumi ai aci seuneu ci angin aci cai aci bumi hakikatna nyatana beureum koneng bodas hideung ai nafsuna amarah lama syawiyah mutmainah jadi pangna jeneng asma teh nyaeta alif seuneu nyatana sok kaluhur ning jeceng nyata alif angin nyatana jadi lam awal cai jadi lam akhir he atawa bumi jadi he numawi di dieu we aya we diadegkeun salat nyata hiji salat teh nangtung 2 ruku 3 diuk 4 sujud jadi nggambarkeun alif lam he oke tuh jasepot nyata ajegeun pikir urang nangtung teh bari perak syariatna digunakeun tuluy rukuna lam awal nyatana urang kudu hormat ka sesama manusia pikeun ngalempengkeun pikir jeung ati sareng saha bapak teh anu ayana amoy ya bapak datang ka dieu teh sorangan ya jeung sidawala teu bapak teh cu ari pangna bapak datang ka dieu teh menang beja celes silaing teh ngajalankeun anu teu bener kesuar tina katangtuan hirup teu sopan teu santun kurang remah tamah teu remah tamah kanu jadi dulungan amoy erakeun teuing dikamanakeun deungeut cewek ku silaing didinya we naplok ulah dibawa heureuy ieu teh bapak teh nyaan bapak teh meunang panyarekan ti Gusti Batara Kresna ti Pandawa sadaya komo juragan mimah pajarkeun ilaing titah ku bapak cu sabab aya paribasahanna caraka data sawala anakna cilaka bapak bakal kababawa karunya ku inung silaing geus koceak dengek sidawala si gareng nepi ka kokoceakan bapak disiksa diperwasa pajarkeun teh ilaing kalakuan kitu teh dititah ku bapak aduh aya anak kujangna kabina-bina teuing kujang kabina-bina teuing seuing kujang dina leresan dieu Pak abdi mah inget kana katerangan yen cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana dina leresan dieu rupina cilaka mah keur abdi salamet keur abdi ieu kalakuan abdi teh jadi bapak mah ulah pipilueun kapan silaing teh anak dewe cing pikir bolak-balik ku selincak ayeuna kabedakeun cepot teh maling salamun cepot teh anak saha anak Semar saha nu kabawa bapak lamun abdi cilaka lamun abdi bangsat nah teu karunya silaing ka dewek ugu we karunyana mah atuh nah naon ha bake ngakukeun anu kitu daina mah atos nah bisa kita dibalikan deui bisa
kumaha asa-asa pusaka pulangkeun deui ka nu bogana nya digerek dipulangkeun ka nu bogana mah heuh kasaha ka bapak kuring properti senilai heuh ka dieu teh atuh jang tapi dulu baraya urang titipkeun deui ka Gusti Prabu Yudhistira da anjeun mah lain bapak kuring nah saha Gusti Batara Kresna amuing Astraji waspada permana tinggal ieu Batara Kresna anu ngawujud Semar pulih ka jati pulang ka sadeda dia nyatana Sang Nalendra Prabu Batara Kresna kaget konei raka ningali kaget kunera ningali sapesan ingkang samia pada ngalang kaget kunera kan ningali ingkang sami ngalag ngalagawon teu ngalas pringgadi ngasala pringgadi ya kiri musik lampai kiri harapina gunung lusi caci paingannya teh sangka sarapuk semenang nyamuk Astraji waspadanya abdi mah teu sangka maneh cepot da abdi mah tara kamu bodoh teh nyoka Samaran tingali di mana-mana nya ceuk nyana lain ceuk lainna nu matak jelema mah kudu konsekuen sagala rupa ge migawe hiji pagawean teh kudu relevan nya lain-lain jadi hiji pagawean teh ulah sapertina urang ayeuna rek macu ini ka sawah dek macu datang ka sawah ngadon ngalabelut panteu lerepan teh cudog-dog tanggal 3 nu kitu teh teu sangka maneh cepot kaula kakaranyaho ilmu maneh nepi ka kitu sanes ilmu abdi iman ilmu we nya ilmu maneh sanes ilmu mah sadaya lagi kagungan pangeran maneh bisa bawa ka ieu semua hendak kenyataan kumaha da manusia mah ukur gagaduhan segala rupi oge diri sesampiran awak sesampayan umur gagaduhan ari hukumna gagaduhan teh kudaan teh lain kudanyaan abdi mah nu macak moal kabobodo teh nya ka Samaran tingali nu nya-nya nu lain-lain ulah nu lain di nya-nya nu nyari lain-lain abdi mah moal kaget di mana aya entog kongkorongok dan kongkorongok mah hayam abdi mah moal kaget di mana aya robot nyatana jelemaan da anu asli mah jelema namun papanggih jeung robot tukang kenang singa Depok abdi percaya ya gitu jadi agance ulah kabobodo teh nyoka Samaran tingali boh ka manusia nu kedah gaduh ilmu teh di dieu boh ka pangeran ibadah ka pangeran teh kade bisi kabobodo teh nyoka Samaran tingali di mana urang ibadah ka pangeran teh ulah cara budak kumaha cepot cara budak ayeuna budak dititah mani eta budak teh baong cekolotna teh ujang mani jung bageur engket geus mani pangmeserkeun momobilan pasihan ceceh atawa disingsieunan jigjang mani lamun teu mani digebugan sak wae dirig-dig barudak teh mani jadi eta budak mani na teh si horeng ku disingsieunan sareng ku dibibita jadi eta mah karena pangbibita teh jeung karena sieun taku hal eta ai kolot mapan mani teu kudu dititah teu kudu dibibita teu kudu disingsieunan da geus yakin mani teh kahiji geunah adu harampang kana awak
kesehatan ongkoh geus nyaho. Jadi geus nyaho ari kolot mah yen mani teh sehat. Jadi urang oge ibadah ka pangeran teh cing cara kolot, mani nu tadi teh cing nyaho. Margi dina katerangan angge ditetelakeun parantos ka kuping ku abdi, parantos ka pirang ku abdi, parantos ka saksi ku abdi. Awal-awalna eta manusia rek ibadah ka pangeran teh kudu apal heula ka Allah Subhanahu wa taala. Apa ka Allah teh kana naonana? Ya kana ilmuna, kana kudratna, kana iradatna. Eta maneh geus apal ka Allah. Sanes apal deui abdi mah. Nah naon ari Allah cepot? Ari Allah teh asma, aya asma teh kakasih. Kakasih saha? Ya eta kakasih nu kagungan bumi langit sawarga katut neraka sareng pangeusina. Saha datana? Ya eta dat ilahi robi. Saha dat ilahi robi tersebut? Ya eta dat mutlak. Ai dat mutlak teh? Ya eta mah dat la sakamislihin syai'un. Moal aya hiji perkara anu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge. Ku saha panggihna cepot? Ku urang. Lamun urang geus kumaha cepot? Lamun urang geus apal ka urang. Naon perluna urang apal ka urang? Sabab moal wani neungeul ka batur eta moal neungeul eta ka batur lamun manusia geus nyaho dirina. Sabab memeh neungeul batur teh sok ngaragap heula angeun sorangan, sok neungeul heula diri sorangan. Jadi ngarasakeun heula da sorangan oge digebug batur pasti nyeri. Jeung ngapalkeun dina diri sorangan teh aya naon jeung aya saha. Nu mawi ngaji mah ulah kaluar tina dirina. Lamun manusia ngaji kaluar tina dirina mangka sasar eta manusia hirupna. Satemen-temenna manusia sasar di alam dunya di akhirat lagi bakal lindung. Nu mawi ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang, nu caket kira raketan, nu deukeut kira deuheusan. Aya naon jeung aya saha dina wujud urang garaprak geura tepungan, nu mawi kedah nyaho heula. Ngaji rasa teh lebah dieu. Jadi nu kagungan urang teh kakasihna teh halo. Seueur kakasihna mah da katerangan lagi cina asma husna nyata kakasih Allah nu 100. Terus kakasih Allah nu ribuan teh geuning. Ngan Allah kakasihna keneh. Kakasih Allah ya. Ai moal pati-pati nu kagungan bumi langit sawarga katut neraka di kakasihan atawa di ngaranan Allah lamun eueuh riwayatna. Mawi aya riwayatna nyata ai bakal manusia teh kapan tina opat ning aci bumi ai aci seuneu ci angin aci cai aci bumi hakikatna nyatana beureum koneng bodas hideung ai nafsuna amarah lawamah syawiyah mutmainah. Jadi pangna jeneng asma teh nyaeta alif seuneu nyatana sok kaluhur ning jeceng nyata alif. Angin nyatana jadi lam awal, cai jadi lam akhir, he atawa bumi jadi he. Lumawi dieu we aya we diadegkeun salat. Nyata hiji salat teh nangtung 2 ruku 3 diuk ka sujud. Jadi nggambarkeun alif lam he. Oh kitu jasepot nyata ajegeun pikir urang nangtung teh bari perak syariatna digunakeun. Tuluy rukuna lam awalnya tana urang kudu hormat ka sesama manusia pikeun ngalempengkeun pikir jeung ati. Tuh. Tah kitu ya. Wangsulan deui atuh bilih lepat. Kumaha teh? Nyaeta urang teh dina alif lam he nu tadi urang teh kudu ngalaksanakeun nyaeta ibadah nyatana salat teh migawe hiji pagawean anu teu dilarang ku agama jeung dari agama nyata perintah tina agama. Hiji ajegeun pikir nyatana urang bari sumerah pasrah ka Maha Kawasa geuning syariat nama urang teh ngangkat leungeun ka luhur bari macakeun takbiratul ihram Allahu akbar ajegeun pikir nyata alif teh lam awal nyatana ruku ngahormat ka sesama makhluk sabab cing rumasa urang teh hurip teh menang batur wunggul. Katilu diuk nyata tilawat ka Ibu Rama sopan santun ramah tamah sabab eta anu jadi cukang lantaran urang gubrag ka alam dunya. Kaopat sujud nyatana he. Cing inget yen urang teh asa bumi teh eta bumi anu kageugleuhan kakeumehan paribasa cek kasar teh mah kakiihan kaisingan sugan belik eta bumi henteu
tapi kacing para cenghis ti biji ti bumi matak cing rumah sa teh oge dina lobah dieu kumelak tatangkalan di leuweung eta mangrupakeun hiji ibadah keneh ka pangeran. Naon sababna? Abdi we maca dina surat kabar. Nah, perlu kita itu melestarikan lingkungan hidup. Tuh, sabab lamun gunung-gunung Bandung Harti bakal banjir, ngarugikeun ka sararea. Tuh, sanu rugi, urang keneh. Makanya tanpa tanaman manusia pasti punah. Tuh, hidup kita tergantung kepada tanaman. Tanaman adalah selimut bumi kita. Tanaman melindungi tanah rapuh terhadap bahaya longsor, melestarikan cadangan air, menghasilkan persediaan air, dan melawan terjadinya padang pasir. Tanaman menampung energi yang dipancarkan matahari, menjadikannya zat asam dan bahan pangan bagi segala unsur pendukung kehidupan hewan dan manusia. Tanpa tanaman pasti tidak ada zat asam, tak ada tanah, dan tak ada hewan. Makanya kita itu harus lestarikanlah lingkungan hidup ini. Tuh, sangkan tak kelaparan demi hidupnya anak cucu kita di akhir kamut. Dian. Jadi perlu kurang deh kita melestarikan alam deh. Tuh, matak perlu di dia penayagan kudu dek salat cenah mah. Oh. Turun di panggung ya jam 4 subuh, jangan masjid bereng salarea. Gusur dalangna cenah jadi imam. Penayagan jadi makmum. Aduh bagja ban. Urang kudu kitu salarea. Memeh ka panggung. Salat Isya heula bereng. Duh. Perlu urang teh grapek. Lamun teu meunang panghormatan ti sesama makhluk, pasti bakal diajen rezeki ge moal hese. Awak sehat pan aya daek mani subuh mah. Negara kuat, awak sehat, negara kuat. Kitu. Subur makmur gemah ripah lo jinawi aman santos sakartela harja. Ceuk bahasa Jawa teh mah manggayuh karaharjaning projo. Gitu atuh. Eta tekad maneh alus pisan sepot. Mawi abdi. Nanaja ka maneh teh ada geus ngakukeun kitu ieu masyarakat geus apayeun maneh maling. Curaling. Lamun abdi maling bari ngarugikeun ka negara jeung ka masyarakat. Enggak abdi geura paehan ai maling kieu mah demi keur karahayuan sararea. Kapan eta teh palsafah nagara henteu kudu ku maneh dicekelna. Teu kudu ku abdi ngan kudu ku sararea dicekelna teh. Ngan dicekelna teh lain ku leungeun. Tapi dicekelna teh nyaeta ku cara pagawean. Ieu palsafah nagara teh eusina teh ku pagawean ku sararea. Margi ari adil teh pan merata keur sararea. Teu pamimpin, teu cacah, teu menak, teu pangkat, teu kuring, kabeh anu lima teh sahak jeung sakawajiban. Sahak jeung sakawajiban. Ulah rek pakia-kia. Ulah kaganggu wae ku setan. Seperti ayeuna dalang. Dalang ayeuna ngadalang, nu dicaritakeun semi aji nya Dharma Kusuma kalakuan hade unggul. Anu dipigawe ku dalangna laku dasa muka. Tuh. Jadi teh nu kitu teh kupur nu kitu teh. Pidorakaeun, pinarakaeun. Oh, daek mau ngomongkeun batur. Seperti ayeuna kiai nyaritakeun pan kaalusan urang teh kudu turut kana sunah Rasul, tapi aya jelemana kalakuanana Abu Jahal. Pan cilaka keneh tage. Bekas nyalahan. Mawi, ana bebarengan sararea ibadah ka pangeran mah da sarua. Ai bener mah. Gawe anu rancage dititah gotong royong ulah ti pepolotot, dititah kerja bakti ulah nyengir, dipentas sumangan ulah kukulutus. Cing boga kewajiban, naon cing boga rasa jeung rumasa urang teh wajib. Cing inget urang dina alam merdeka kiwari teh berjuang. Baheula mah berjuang teh nya teh ku fisik ku gelut. Maehan jelema tah nama berjuang teh ngeusi kemerdekaan ku cara migawe kana upaha peraturan pemerintah. Ulah warga berencana nah itu ieu cek bengek cek ku hanteu. Teh ulah warga berencana teh nganu eta nganu unsur. Lain lumayan teh. Aya anak ulah warga berencana teh kahiji urang teh supaya ulah loba ting anak, lain ulah anakan ngan urang ulah loba ting anak, di negara teh ulah loba ting penduduk. Sabab ai loba ting penduduk teh teu kurang-kurang pan insinyur anu nganggur, sarjana anu ngabeca.
tadi dia akibatna loba anak teu kadidik teu kasakolakeun teu mahna budak frustasi tungtung nama minum mabok jeung sajabana nepi ka awak ditulisan ditato nepi kapan kalakuanana teu cereug lain ganung harti anu ditato jahat dan teu sakabeh jelema anu ditato jahat ngan maan pangaruh saeutik gedena kana jeger-jegeran teh sedengkeun aya sisi niranana dalima di sisi pagar buah tangkil di pulungan jelema anu ngaku jeger dibadi jeung di karungan cepot ngan hanya kawe saeutik eta pusaka teh teu meunang dicekel ku maneh kadiekeun wayahna kasep ngolo anjir aing disebut kasep agar mau dipasihkeun abdi membari jadi raja di tempat tobat lamun kitu carana sadinga kawadek mulang enggak lajeng sang Nalendra Batara Kresna ngejati tempatnya nanti astingan ingat salah sapraptane pun ieu astra jingga anu nyandak layang jamus kali musaka lamun aing teu tanggung jawab karunya nasib ieu itu keur majelema leutik tambah dipitnah tambah keur kagencet ku ayana ekonomi keur engkak-engkakan kieu lur saya aing kudu lajo nu gelut getot kaca dola ulah dijauhan euy ragot pisan pokona wah alah aing ngimpi teh lain iya sia nu nyokot layang jamu sekali musyadah teh setan goblok ngomong sia da lain setan ning saha cepot jadi nu nyokot layang jamu sekali musyadah teh saha dewek si laing geuleuh kunaon ngewa kunaon sia ka aing iraha papanggih jeung aing iraha kungsi kajarian ku aing nepi ka mitnah ka aing sia sirik-sirik kunaon da aing mah kagablek deuleu lain jelema beunghar aing mah nah fitnah teh meuni naker mun maling hayam mah teh naon deuleu di lemur moal ribut teuing ieu mah pusaka lambang kagungan nagara deuleu sok beakeun heula nafsu ya kacida teuing sia teh ka aing teh saha sia teh dewe cepot anak saha anak Semar tanyakeun ka sararea ada cepot mah anak Semar di mana-mana ge aing anak Semar mah sia ongkoh saha tu sia teh cepot aing ge aing cepot mah sia cepot aing cepot nah ulah kitu dewek ngaku cepot lain ulah ngan si lain teh anu nungtun Raja Wisuna nyen pucuk tigirang ka aing bener si lain nyokot layang jamu sekali musada bener mana layangna yuk tah nya kadeuleu adik kalian naon teh kadieu keus sia ulah euy kadiekeun goblok aing geuleuh katempuhan nama kain ku aing urang bikeun ulah ya sing apal kana hukum sia teh nah tapangna aing nyalukan sia teh kitu sia teh buta ku hukum pikir ku sia lain aing pedit lamun ieu layang jamu sekali musada dibikeun ka sia aing eueuh sia nu katempuhan sia buktinya ka layang jamu sekali musada dek nolak kumaha sia buka otak atuh
kumaha tanggung jawab sia sanajan sakumaha teu ngaku da bukti barang aya di sia dek kumaha ampun jadi kitu salaki lain yang jeung maje pikir jadi akhirnya mah aing maju kena mundur kena ieu kumaha tuh aing jalan keluarna nya da aing mah nyaah fitnah sia teh fitnah mah lamun dewek eueuh da ieu mah aya dewek jeung bakal tanggung jawab deui lamun geuleuh mah aing kasih laing lamun syirik kasih laing aing mah kari ini tuna we layang jamun bari dinya da sia nu dikakasya lamun dek ngajak fitnah heuh naon atuh kasang tukangna pangayokot layang jamun kalbu sada teh apan dina salila ieu nagara amarta teh meureun karasak ku sararea balai agung bangun suwung gedong tuda taya cahaya pamengkang tadangiang pancanitistis jempling sia rakyat eueuh tuturkeuneun aku jang karena satu da asa teh boga pamimpin ayeuna teh hirup teh deuleu asa eueuh tuturkeuneun gara sok aku tah ieu teh akibat tina patongong-tongong antara pamimpin silaing rakyatna Gatot Kaca angkatan bersenjatana Gatot Kaca gara loba ti fitnah di pihak ABRI pamimpin diomongkeun di demo terus sabalikna silaing mana kesadaran bermasyarakat teh mana ngaku warga nagara teh kudu kumaha carana ngaronjatkeun teh pek ayeuna gunung nepi ka gunung pasir bulistir baheula mah euy leuweung teh teu dijaga awet nah ayeuna leuweung dijaga betruksak loba pager makan tanaman deuleu akhirna pasalah-salah itu salah ieu mengaku bener deh kumaha benerna gara pek geus patongong-tongong kitu kurunyung kecemburuan sosial tek-tek bengek teh kuat teu dengan dalih jihad fisabilillah ngaku agama numpang benerna ngabom batur kumaha ite nagara teh kumaha ite nepi ka direkayasa kieu diperkosa dina mangsa ngarebut kamardekaan negara karuhun urang nepi ka tohpati jiwa raga heh nyawa kadikeun kasalamatan negara jeung bangsa nepi ka pae poso tega nyebor ibu pertiwi ku getih keur naon keur ngarebut kamardekaan apa artinya merdeka lamun siapa tongong-tongong wae tu tinggal itu tu tunggul nu parentu nu tugur di luhur kubur tetengger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tutunggul tempat pamuyungan lain tetengger tempat pamujaan tapi harewas beja ka urang sararea pikeun teruskeun pajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji karya anu nyata tapi buktina bohong kabeh sia anu diudag-udag ngan ukur keureusi beuteung mana jadi bangsa nu merdeka teh mana merdeka teh bet hare-hare sia teh teu eling kana Purwa Dumadi cing ulah anu diudag-udag teh ulah pangabutuh hungkul atuh pot cing boga rasa tanggung jawab kumaha salah keluarga negara sadar bernegara, sadar bermasyarakat, sadar hukum, sadar kena lingkungan. Pek datang halodo tungtang neangan cai katu ka dia marukan lain ajab keur nu kupur mah. Tapi keur nu iman ujian. Sabalikna ayeuna Gatot Kaca, sabalikna Arjuna, Yudhistira kabeh teh geus sudog-dog tinggal igel deuleu sok kahayang aing teh manunggal sahak jeung sakawajiban kokohkeun persatuan jeung kesatuan bangsa berdiri sama tinggi
duduk Samarinda Camat dan Ramil Kapolsek Rakyat kabeh gaweran cage lurah gerapek lamun nyamah ngaku warga negara anu hade karasa nikmatna lamun teu aing-aingan teh hirup cing bersatu teguh euy bersatu tapi bercerai kita kawin lagi runtuh gini kita nyaho masyarakat deh nggak bodor cersia aing teh lain dek fitnah lamun dek fitnah aing ningkah ayeuna oge ku aing ditutungguan kita tadi Gatot Kaca ayeuna geus sadar ngabogaan falsafah layang jamu sekali musada tah Pancabudi usina hiji ketuhanan Nu Maha Esa sing apa arti ketuhanan satunggal urang teh asal sabakal lamun sa kaituna cing sarua deui sareuneuh saiga saparipola silih asa silih asi silih asu tuluy aya kemanusiaan yang adil dan beradab mana beradabna bangsa urang teu kasihkeun saeutik molotot ngaliwat oge ngaliwat kana cucungik oge geus teu punten-punten acan beradab nu kitu sudah hilang adat ketimuran budaya geus kalini ku bangsa deungeun kadang-kadang jeung tatangga komo di komplek meureun jeung tatangga teh teu wawu kadang-kadang geus gengsi ngomong bahasa Sunda oge padahal teh euy anu bakal ngaraketkeun kana rasa manusia teh basana moal aya di nu bakal apa kana basana bangsana pek pikir dia ulah ditarima ku ambek gerpek terima ku kenyataan ini yang dibicarakan oleh saya ini real tahu real tuh pergi musuh real teh kenyataan tah nu matak waing pangga di meja eta oge supaya sia teh ngarti jadi rakyat teh ngarti ieu manut teu nyaho dina naon asa dibere duit 50.000 milu alut-alutan demo jadi we aya PT demo ninggang kan butuh ka sia jadi barengan ku iman cing jadi bangsa nu merdeka teh kumaha jadi bangsa nu dewasa bere contoh anak-anak tuh bawa ka leuweung budak sakola teh bejaan guru-guruna cenah melak tangkal 5 tangkal ewang di kebon saha we oke usung ngiji minta ke pemerintah bibitna naon dak keur manehna keneng oge kumaha ke nasib anak incu buyut mau lamun ieu gunung nepi ka gunung cinta kalma saya teh kudu rek digawe buktikeun dina gawe dina karya anu nyata nah sia teh ulah ka dewek ngumpul atuh geus Gatot Kaca geus ditatar ku aing ngan kari rajana tak itu moal pot moal nyingkah aing dek tanggung jawab pikeun nyalametkeun sia di depan umum kumaha rajana ge sarua deui hei Gatot Kaca ieu guru si modar si Gatot Kaca mah bawa ka dieu sampai ke mana teh udah banyak aing jadi teu ngarakalongeun euy teu bisa ngomong naon-naon Allahok ditanya ngeuceun udagan aing kieu mah heuh ieu teh moal kabur moal cinya we ka kuy heuh cicing aya teh boga baju bentu sajati di mana cicing da sarua jeung sia heuh nya teh nu uing teh leungit hiji heuh keur dipake ku aing sarua sapanga beuki alah luar biasa saktina ha euy bagja euy
lain bangja Gusti bingung milih ya maha geus kieu lir tangka tereup jeung kaleuwih munguh teu aya bedana ngan aya beda jeung beda deui ngan aing anu hirup barareda teh cing kuring supaya ulah lieur nu mana lanceuk kuring nu sabenerna we gunakeun ilmu sia kieu atuh ayeuna mah aing nu nyokot layang jamu sekali musada saha dewek euy di dieu pindah pindah di dieu nah lain ditewak atuh nu mana teh cicing ulah di kasaran cicing bisi kabur diuk di dieu di dieu tiluan bentul unggul sok menang istri kasring ai aka cangkir euy ari akeung anu hareup daek ka ududna loba daek ka menang jam ongko jam dingding ai maneh 2 jam naon jam medud inung suku milu ibadah goblok lain ulah nyaho jadi inung suku kabeh sagon anggota badan teh kudu kumaha milu salat kudu matak di dieu pentingna salat berjamaah penting teh berjamaah teh Kang berjamaah teh bareng gotong royong panon milu salat irung milu salat jadi anggota badan teh nya gawe bareng mun leungeun ulah sacokot-cokotna lamun lain cokoteunana nya heueuh mun panon ulah satenyo-tenyona lamun lain tenyoeunana lain tinggal ieuna nya atuh da bener teh heueuh tabarengkeun heula dina wujud sorangan berjamaah ieu mah sungut nyebutkeun Allahu Akbar aya hate kana pangabutuh eta teh berjamaah teh teu lurusnya Kang nu matak modalna urang teh kahiji kudu boga rasa atawa kudu ngabogaan power is pakes naon power artina teh fokus fokus duana terobsesi katiluna disiplin ada teh eta ai ngaran-ngaran disiplin teh eta teh takwa teh ai dina takwa teh aya waroi hartina apik jalma takwa mah apik apik teu sagawaya tuh lamun urang diparengkeun jadi pimpinan ieu kade nu dihuapkeun teh teh nah rezeki halal nah menang korupsi atawa haram ya Kang nah ieu teh rezeki nu rek dihuapkeun teh ladang judi ladang basilat atawa ladang halal hak urang atawa hak batur kade jadi kudu bisa misah apik teh ceuk kolot baheula mah ulah dahar eukeur lapar ulah sare eukeur tunuh naon ai dahar artina ulah dahar eukeur lapar teh tingali we nu lapar da kumaha nu lapar da nu lapar mah janji kedewek janji am si banyo ge tara bener janji am teh Kang bener jeung komo urang lobak libuk harta kekayaan ulah waka dihuapkeun lamun tetangga jejeritan kalaparan aduh tuh bener Kang nya bener ulah dahar keur lapar teh ulah janji belawak ulah janji belawak sing apik heula kumaha carana pikiran heula nya Kang tah di dieu pentingna agama teh di dieu ulah syare eukeur tunuh tingali we nu tunuh dan nu tunuh mah janji dug janji galedug di mana we dugna di mana we sareupna da teh cekolot mah ulah syare sareupna jang bisi aya sanekala nya bisi kasamar sanekala artina sareupna teh di mana we dugna tong boro make jeung di luar sanajan di jero imah samemeh syare teh atuh nulakan heula panto tah tertib yang tertib janela tutupan heula
bebeja heula kanu kagungan sabab dina waktu berang teh urang teh loba nikmat nu kaalaman nya bener syukurkeun heula tobatan heula nafsuna oge salabarkeun kabeh da urang mah teu ngaboga-boga anggota diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan heeh bener umur anu bikeun bisi diparengkeun maot keur sare salabarkeun heula aing ngaran-ngaran geus bebeja heula mah pan urang teh geunah kadena geus dibikeun geus pasrah kanu gaduhna pasrahkeun kanu kagungan gitu gaduh itu bener Kang ta eta apik teh euy sabatak wa teh eta Kang heeh apik nu matak ceuk dewek tadi si tara salat heeh eta teh kepagawean kitu teh sarua jeung nemongkeun diri tara salat jadi tina pagawean geus kaciri ai salat teh saur ulama mutanabi ai hartina ulama mutanabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul ai salat teh aya 3 huruf naon wae teh shod lam ta ai disebut ai shod na teh sidqul qauli hartina bener ucapanana ngaran-ngaran nu bener ucapanana mun ngomong tara dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna tara wani ngurangan jeung ngaleuwihan kana perkara nu geus ditangtukeun mun panjang tong wani neukteuk mun ponok tong wani nyamung mun condong tong wani motong pas tukang salat mah ngomongna aya eta nu kadua lamna atawa ahli salat nya ahlina ai lamna Kang ai lamna teh layinul qalbi naon hartosna hartina leuleus hatena tuh ahli salat mah leuleus hatena ai leuleus hatena teh dina prak-prakanana sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan ipis lapis kana tapel malapah gedang kaituna tungtungna teu melengkung bekas nyalahan eta teh ai eta takna ai takna teh tarkul maasi hartina teh geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun tupina dijauhan komo maksiatna bener Kang da panayagan bieu aing ngiga kenang dijempe-jempe eta kokot nyilakakeun batur jauh kana salat sia teh jadi kacirina teh tina pagawean matak beungkeut Allahu akbar tah leungeun teh peueuhan di dieu nya ieu mah kendang dikeplos-keplos aing nepi ka wiwirang goblok kaberin tinggali jadi ngamakkeun cacak saromongan sia teh kamajang deungeun-deungeun ukur mah gapegat macet tadina hayang we heureuy tadina banyo teh urang ngeureujeng saha lamun dek banyo intern jeung aing urang ngeureujeng saha ieu kan di depan publik pan sia teh geus karolot ada teh ngarubasakeun budak atuh intern jeung aing sok dek heureuy mah nepi ka silik kadek teh naon jeung aing asal banyo we hampura we jebret kadek nepi ka buntung sirah teh hampura da heureuy tuh hampura aing adek mah tuh jadi urusan heureuy jadi urusan tak kitu euy saya bener Kang moal sekali-kali ieu teh bapak hajat teh segala diayakeun wow siang keneh segala diasongkeun ka opak-opak ya so naon nya eta hayang ngahibur budak sajabi ngahibur nu sanes teh da lain ngan ukur ngahibur murang kalih nu di gusaran ieu teh bebas ditongton nya atuh Kang tuh ngawalatrakeun pangdangu ngawalatrakeun paningali heeh di luar desa ge singkarurunyung bujeng hinga di jero desa sanajan di luar desa oge singkarurunyung nong CS nu di mana-mana nya cara rumping usum halodo ongko halodo kamelengan nya bener Kang pan aing ngaran-ngaran usum halodo mah beuki kebul we jalan teh keur maruksak heeh meuni perong irung teh alah ampun nyata kitu ulah hayang meuli apel naon ujung ulah hayang nyari apel halus mau beuli we dina calana aya naon aya rambutan naon teh jeroanana ulah hayang ka Karang Ampel jalanna awut-awutan
Tendok iraha punya alus. Eta kan nurek ngawak naon anu nurek jadi wakil rakyat, anu nurek jadi pamimpin baligo pagede-gede. Pagede-gede gitu kan. Heeh. Surah seri gitu kan. Pakasep-kasep. Padahal baligo nu sabenerna mah Da kumaha cara nurutanana? akibat tina baligo Allah diterap-terapkeun contohna tutuwuhan tatangkalan dijadi-jadikeun ku Allah eta teh baligo Allah. Oh, Karyana jararadi pan kulobana tatangkalan biji sumber cai. sumber cai manfaat. Benar. Karya nu pinuji tuluy lautan aya laukna. Hah? Nepi ka jelema teh sumpah moal aya di pangeran anu wajib disemah angin Allah da manfaat karyana. Laras. Heeh. Jajadianana memang. Tah ku karya-karyana geus sok teu kudu baligo diterapkeun. Da rakyat oge ngarti engke. Kamaha-maha. Ah, Dayana mah jadi kucing-kucingan, rakyat rajeun dek milih dibere duit 50.000. Duit teh sapira. Duit 2 poe ge beak 50.000 tapi sangsara 5 tahun. Bayangkeun ku Si orang salah kene ulang memilihna teh. nya. Heeh, Kang. Tapi Gitu. 30.000 satahun kan. He jalma iman tuh. Tah. Mujak agama mah ya ayyuhalladzina amanu. Kan He jalma nu iman. Umat maneh ulah milih bapak-bapak maneh, dulur-dulur maneh, lanceuk maneh jadi pamimpin. Sakirana eta jelema masih kena kupur. Sabab nu kupur moal matak ngadatangkeun kabagjaan dunia akhirat, malah nu kupur bakal ngundang malapetaka. ajab Heh, teh iya. kan. Bener. Itu Hei, meringkak Nya. eta mah bener mah. Dapal. cek kurang moal sikit Naon? rokok-rokok cicinganan. Udah ku si lain nya. Lain ngaganggu wae. Ting itu tukang rokok nganggu di dagor kok ini gitu. Mantang, keun bae nu usaha. Tapi heueuh Nu usaha keun bae. cek tukang rokok teh sarua we jeung sia cepot aing keur usaha. Heueuh pek cing payu euy. Cing payukeun. Eta teh keur marawan anak pemajikanana dibela Sarua we. teh. Sarua jeung urang. Ibadah maneh oge jang. Pek niatan sabab panghade-hadena ibadah teh nyaeta maraban anak pamajikan ku rezeki nu halal. Nu halal. Heeh. Doakeun sing murah rokona kitu Kang. Alah ngan dewek teh gegebegan teh euy. Naon wake gegebegan Kang teh. Lain Gusti Batara Kresna kawas eueuh di ahli. Abdi ke kitu pangemut teh Kang. Make jeung miwarang ah. Dewek dia kita nganterkeun surat Surat. sangki pedangkeun suratna teh ka itu ka sawarga Maniloka ka Awi. Hyang Otipati jagatna teh Batara Guru. Allah eta nu jadi tanda tanya teh. Ting tina naon ka sang tukangna dewek dipercaya. Duka teuing eta mah penghargaan we ka Akang Merten. Dan nu hayang-hayangan mah teu dianggap geuning. Enya. Ari aing anu teu mais teu meulem paribasana, teu mikir-mikir acan, bujeng hinga ka nyaring teu ngimpi-ngimpi acan, dititah. Di piwarang teh eta. Percaya. Meureun kanu sejen mah lain teu percaya meureun. Teu percaya teh teh. Leeh kapercaya. Ngadon aing salaku figur nu dititah teh. Oh, di dieu meureun krisis kepercayaan. Heeh. Oh, atuh da sararea meureun ieu teh datangna teh tina aspirasi rakyat, da ieu mah geus teu percaya ka partai geuning nya. Beres ayeuna mah. Geus teu percaya ka partai geuning kalah diseungjurikeun. Teu percaya. Anu dipercaya teh nama figur. Figur. Benar Hah? figur Akang eta mah. Nu matak ayeuna geuning loba geuning artis-artis, selebritis Selebriti. jadi pamimpin. Nu jadi bupati, nu jadi gubernur, wakil gubernur, heuh. Oh, Jara di dewan teh heueuh kitu. aduh kateuing atuh Hah? Akang. Tuh kateuing tanda tanya kene atuh. Dina seuh-seuhanana nyalurkeun aspirasi rakyat teh heueuh. Heueuh teh. Nya, Nya bener. heuh deh kan nanyakeun teh heueuh kitu. Eta bisa ngajawab kuring oge atuh. Lamun heueuh nah kieu wae atuh. Eueuh perubahan heueuh. Eueuh. Monoton juga. Tukang tahu, tukang tempe kawalahan ayeuna hese neangan kedele. Dengan kedale Akang saja Ngomong kamari mah reuwas jengkol 80.000 sakilo. Cacakan bau. Alah. saja bati mahal teh hese.
Alah. Bukan teh teuing tukang Luar biasa kejadian dunia romantika kehidupan segala jadi duka alaman segala jadi duka denge mode dewe kamari naon akang kamari aya kejadian naon aya kejadian anu aneh atuh nu aneh kumari akang dewek terek nabeuh harita teh ka Pusaka Ratu bahasa tos boboran makanya geus boboran pisan karek 2 poe lebaran 2 poe lebarannya harita teh Harus mudik. atuh dewek teh ini teh sore teuing ti ditu teh teu nyaho macet macet wah total macetna saja jalan teh macet dewek eta karek nepi ka ledeng geus jam 5 mangkaning sieun kaburitan da karunya kudu hajat meureun dadagoan we pasti aya panayagan mah ini isuk-isuk dewek mah harita teh sore sonten da biasa lagi sonten jam 4 pelebah ledeng deuleu macet bakating kureuwas karunya kanu hajat teh jorei wah yang ngising segala karasa gitu teh wah eta mah aing lulumpatan kabeneran euy naon kan aya susukan mulah wetan terminal ledeng teh aya di dinya bener memeh nepi ka susukan teh deuleu eta podol maksa hayang keluar Busiat. atuh perecet teh keur leumpang teh Ai busiat segede hulu. heeh busiat Namanya ai. lain busiat gede-gede teh modal ada gede atuh datang ka susukan teh wah piceunna calana jero teh Duh, ada bau. atuh dewek teh teu make calana jero aing geus ngisang aing geus bebersih sup calana panjang diasupan ku calana teu nyaho sakuna kajejek barawak teh atuh jadi molongo Atuh katutuh hirup. heeh ngan aya saku soek mah panteu kaciri di jero Teu kaciri aya saku jero. datang kana mobil teh anger kene jeung mogok mobil teh dihese di hirupan teh Dikitu dikieu gitu huruf. tina panas bener tadina mobil Nya dipake wae tadi. kabeneran ya aya mobil nyulusup nih bus nu arah pamanukan teh nih tarekel kana bus dek teh da sieun kaburitan teh ka Pusaka Ratu Bintang murni. aya dina bus tong boro anu diuk nu nangtung ge pas sedek arus mudik dewek kabeneran dina bus mah aya pamuntangan kieu geuning Di luhur aya. heeh aya di rem teh beletuk sirah urang teh sirah batur eta mah aya copet di tukang yo sulusup teh kana saku Ada eta aya wae. direret ku aing awewe copetna teh di teh nyahoeun saku aing molongo soek lempeng pisan gep teh kana bobogaan aing dah eta copet ngomong nah cenah HP teh hipu jeung HP teh ngarenghap dompet ku aing ge dikenyetkeun Dan nu SMS eueuh. wah didengkekek ku aing kokonna teh kak beunang sia copet ku aing sok direret teh awewe paprong-prong beungeut aing jeung copet sok sia mending dicarawokeun copet ku aing abeh pada ngagebugan mending cook nya meureun manehna teh mending nyook Nyanya atuh itu. ngeunah we nepi ka pamanukan teh peler aing ge aduh ampun Geunah we kitu mah. alah ampun Teu karasa hareudang. alah Pengalaman teh pengalaman nepi ka kitu teh aing Beka gitu. Pengalaman geus sok aya wae. Alhamdulillah euy sinden jararagjag kene ye sanajan nu ngapeuting Ngarora. ieu teh lain tanaga weuteuh tanaga leuseuh Leusuh ti keur mah panyakit nyararedak tamah-tamah buyar tapung tisukan lebaran kikieuan. Eureun. teu sangkanya sinden ye kararuat Alhamdulillah kuat. heuda nu bareto mah geus karolot Atuh da geus karolo. geus Taragan diganti ke budak ngora model kieu ya duh geus arompong. regenerasi Nya. Nu baheula mah geus arompong. dalang geus kolot sinden ngarora kene Nya kan keun bae kajurung we ku sinden kan. ngan ari hitut dalang jeung hitut sinden beda Na make beda segala. ai hitut dalang mah tara kadenge tara Nah make tara kadenge. apa sok ngahiji jeung kecerek Kumaha teh teh? kadang-kadang heula hitut ketang dut cerek Nyawa-nyawa melanghir. Heeh.
Ai hitut sinen mah ngageber. Ngageber kumaha ya akar. Tapi nah, cara make kitu Wake cepot. ngageber Meureun jauh-jauh. eta sinena pan sok emok. Emok. Meureun eta hituteunt teh rek jalan ka tukang, meureun kapendet ku keneung. Nya kapaksa seseleke ka hareup. Meureun aya lemer ka dupak. Aduh ampun. Beureun aya Pak. Halus sarana kan. Ada Pake jengku. jeung bauna teh itu cenah 2 kali nih. Nah, Kang make 2 kali. Da sarua ai Nu katuk. hiji bau waduk. Nu hiji bau egerin. Mun hiji di menyaho jauh we. Bau kolaborasi bauna ya kan. Mun rek ngarang laguna hitut sinden. Ada apa? Hitut sinden, hitutna 2 kali. Dutut breng. Ari hitut ngadurulung. Lemah payu. Karunya mau balik ti Arab. Nah, maka karunya kanu balik ti Arab ya kan. Aya di Arab teh digawena teh 2 tahun. Oh, kontrak. Jadi supir. Lalaki ieu mah jadi TKI. TKI. Heeh. Mau usahakeun pamajikan mun digawe di Arab jadi supir. Supir ngakutan onta meureun gitu. Balik ka lemur. Oh, eta mah pamajikanana sono meureun. Nya atuh. Boga duit ongko. Udah duit gede om. Kadenge we ku bangsat. Eta bangsat sok kadenge wae. Saha kira-kira Serius. Heeh. Si anu balik ti Arab pasti mawa duit gede. Can emas. Sabot keur kacarai nu boga imah eta bangsat sulusup pe abus. Wah, Langsung ka kamar ngabedo-bedo lomari. Wong bangsat nih Keur ngabedo-bedo lomari kitu nu boga imah datang balik ti cai duaan. Heeh. Cing galulutrak eta bangsat leuwaseun. Ya sieun Ka mana kaparego. aing lumpat yeuh. Sieun kaparego. Kabeneran teh. Para na teh molongo. Terekel ka para. Cicing di para maksud mereka ngadaguan heesna nu boga imah. Boga imah. Heeh. Aya nu boga imah lain hees da sono balik ti Arab. Atuh. Oh, eta bagus dalahar. Jam 8 joger we caritana gatrik. Daerah catur ya kan. Oh, cangkang jajamu pabalatak, obat kuat. Aduh. Eta bangsa ti luhur kieu. Ulu itu si goblok. Ya. Sugan aing dek hees. Nengo. Dulu itu bujurna nepi ka tapak bisul wungkul. Eta sono urang ka pamajikan nepi ka jam 12 peuting teh teu eureun-eureun. Gor deui we. Heeh. Ger deui we nepi ka 3 rit tah. 2 tahun atuh kitu. Jam 2, jam 3, jam 4 masih kene. Eta bangsat geus kesal we ti luhur. Beuh eta si goblok ira harek heesna ieu teh. Celengkeung adan ti lebak kadenge Allahu Akbar Allahu Akbar. Lain salat marang teh ngedekul kene we. Ya, da isuk ge adan deui. Isu gaya kene adan. Caritana geus ya goprak kana langkara kecape meureun. Eta salakina ngusapan pamajikanana, mama, Amwing. sayangku, my honey, darling. Teu panggih 2 tahun teh nepi ka ulenan kieu. Eta bangsat ambak ti luhur, Kumaha kan? bari kabur ditembrak eta mah kaso-kaso jeung genteng. Kubacing. Bari kabur bari ngomong kieu, da dumeh tadina ngadenge, nyai bojo akang nepi ka ulenan kieu. Ambek eta bangsa ti luhur. Bari numrak kaso-kaso, sakalian kalapaan anjing. Gobrang bertak kitu. Wah, lompat mapai galeng. Ai geus jauh teh nyarobok deui. Make cengek anjing. Tidak kesal teh Kang. Kenapa kesal ngadenge kitu teh. Aduh, ampun. Hayang seungit make. Lain rupa-rupa dongeng ngaran lu. Aya deui nu balik ti Sumatera.
Sumatera. Lain. Kumaha Nu balik kan? ti Sumatera rek balik ka Jawa Barat apa numpak kapal feri Nya kana peri. di Bangkahuni geuning ka Merak Kamera. numpak kapal nyebrang balik mun ka dieu ka Jawa Barat Ada rek balik. aya di tengah laut kala luar tamuatan teh maksudna meureunnan hayang nempo pemandangan laut Heeh, dina dek. ngajajar wa dina dek teh Bari eta mah keur kitu jo cerit teh awewe satengah tubuh Alak kumaha? tolong Bapak si horeng kantongna murag ka laut ka laut. Wah, itu kantong kuring makaning duit 10 juta pek cenah cokot duitna mah 5 juta mah keur nah jeung kuring 5 juta ewang eta surat-surat penting saha nu rek nulungan kalah mararong jelema teh jayang heuh sarua we jeung modaran maneh da ka laut nya heueuh. weuh nu wani wah gegejeret eta awewe no data mah aki-aki Kumaha? juga jeleng teh ka laut gejebur kecepok kabeneran eta kantong teh karawea Kumaha teh? page eta nu boga kapal teh ngalungkeun tambang bleng beunang eta tambangna teh ku si aki teh Allah alhamdulillah. dibedo ka luhur teh salamet gor we surak Muji benernya. eta si aki menang pamuji atoh Muji Allah. pan urang mah lamun dipuji teh atoh Ya atoh. si aki mah amek Amak kumari akang. nyokot kantong tina kantong nyokot bedog dilagar ke bedog Wah, dikaluhurkeun nya. hidup aki hidup Hidup, Aki. cek batur teh Aida. hebat aki eta aki-aki lain atoh kalah baud Udah. bari bedog di kieu Kumaha teh? mentong hidup sia goblok sok ngomong sia saha nu nyuntrungkeun aing tadi si horeng lain wani aya nu nyuntrungkeun sawak meureun heeh Lain eta luas menyentrungkeun anak. ampun eta sia karunya nya Khawatir. Boro dipuji. ya Kang. Naon aya Kang? aya pikasirieun euy Naon? Naon Kang? aya anu boga panyakit boson Boson teh naon aya Kang? boson teh hitut wae unga ngalengkah unga hitut Oh. awewe gadis Heeh. mung gaul jeung batur daerah meureun hitut wae da unga ngalengkah teh ngik 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 kitu kayaknya bujurna teh Itu we disadar. tilu teteh anjing sakali nuturkeun baru kan rek maraban meureun Buru ka jamar roti. Heeh. Kabeneran hanya tak itu murah asih pangeran we euy Nya kumaha Kang? kabeneran aya bujang deui sarua sa panyakit Oh boson. boson ai lalaki mah pantari kitu teh dut cek bapak-bapakna teh cenah urang kawinkeun budak teh cenah euy urang bebesanan yuk Buat sa penyakit. da sarua sa panyakit cenah abeh teh eraeun hayu atuh cenah kabeneran budakna teh darekeun Daekeun pasti. heeh Jangan gak jodoh mending. kawinkeun budak teh ai kolot baheula geuning nya ai geus dikawinkeun ti urangna teh ti puting teh sok diintip Bisi budak ku bapakna teh sabab isuk-isuk rek hajat deui disebut teh numas numas teh beunang ka gadisanana hartina teh geus bageur diintip ku bapakna teh kieu ai kamar pareneng deui kahalangan ku bilik kungku Baheula mah parene. didenengekeun anak teh Bisi budak teh hade. hari panganten da pogo pesa panyakit ai biasana mah mua peuting teh ngik 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 tah aya mah aya sarakina mah aya nu nemalan ngik dut ngik ngik dut ngik dut dut ngik dut ngik dut dut ngik dut da bapana ngintip kieu we dut dut ngik dut ngik dut dut ngik dut ngik dut dut ngik Dut. dut 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 Nah hanya belah. Aya cenah ngikna eueuh Ai barang aya di bemeu. melang urang ka anakna sieun dipaehan toong we ka itu deket ka panto pantona teh kabeneran deui lain ku panto Kureregan. ku baligo urut
urut teu baheula we ele. Dibukakeun saeutik. Oh, paingan dut wungkul. Da keur dipake ngeuning nya itu. Heeh. Beureuh katutup liangna. Tutup Kacocokan we Kang. Alah. kanyana gede teh. Aya budak awewe na mun katempo bapana noong. Aa. Kajeleng teh lalakina reuwas meureun. Luas. Meureun eta hitu teh meureun asa kabukakeun lawangna. Jo tuwiu wiu wiu. Wah, eta masalah muda ratang. Marukana sirine. Cocokna bener sakabukakeun. Sampurasun. Hatur nuhun parantos ngadongkeun video ieu karengse. Mugia video ieu ngajantenkeun pituduh dina kahirupan urang sadinten. Sampurasun.